Sia karena sih sibuk amat. Biasa ya. Anak kan ngagawean tugas. Direng lah. Coba nopo. Tah. Supaya bisa sih tembukan oge heuh. Oh. Sampai ngetik. Terus tadi saya teh kunaon mun bingung kita yang gelisah. Iya dek. Heeh. Anak keur deket jeung awewe. Terus anu pas salaman ieu. Heeh. Oh enak kieu dek sia mah. Pas ada salaman mah enak kieu. Kan jadi era sorangan jadi kagok teh ya sih mah. Oke. Oke ya. Urang ayeuna rek nanya ka ente ya. Ente bisa tuh berjabat tangan dengan Ratu Elizabeth. Tah, bisa tuh. Mimpi ya. Mau bisa lah. Teh aing bisa sih mah. Hanya orang-orang tertentu anu bisa berjabat tangan jeung ratu mah. Punya orang-orang biasa bisa. Anu bisa sih mah. Ngaco. Oke ya. Nah, awewe eta diibaratkan ratu. Jadi, manehna teu sembarangan orang berjabat tangan jeung lalaki. Karena lain mahramna. Gitu. Oh gitu. Terus sih dek. Anak keur deket jeung awewe ayeuna teh jeung nu berkerudung. Mainna syar'i. Jadi auratna katutup kabeh mainna. Jadi kagok kumaha. Oke. Iya ya. Urang boga 2 permen. Kita heula. Yang mana ya? Anjay. Ini ya. Ku ente tengetkeun ya. Ya. Di 2 permen kurang dikupas hiji. Hiji deui tuh. Ya. Kurang balangkeun tah. Tadinya. Saduana. Ayeuna urang nanya ka ente. Ente mun arek nyokot eta permen 2. Anu geus dibuka, jeung anu tertutup keneh ente milih nu mana? Tertutup lah, nya teh anu nyokot terbuka, kotor lah emang. Oke. Ya mangkana eta wanita anu tertutup auratna eta lebih berharga di mata Allah. Tapi lain sing ngajojorikeun awewe anu teu berhijab ya. Iya. Ya urang ge mungkin ya manehna oge keur proses menuju hijrahna. Mungkin belum siap. Ya, mun bisa mah orang memperlakukan wanita anu teu berhijab oge sama seperti orang melakukan kepada wanita yang berhijab. Anjay, gelo kata-kata sia eta. Si kerira bener tas ya. Situ nyalin. Aing masa antren 5 tahun di Banten. Loh, lu bener. Kenal jadi itu. Jalan tempe. Ay kacau. Patusan bego kene. Iya goblok. Geus gawean deui. Geus kan kudu beres yuk lihat. Eta naon tah? Nah, Oke itu sih. itu tuh mah ya. Oke.